Aduh manawi teu aya nona igun iya alah hapunten shalmet nya nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super shalmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah nih ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam tak gitu kira-kira Bapak mau amek make amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang jadi durek ditanyakeun ku silaing teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumaledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam kapan Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi jadi naon diskriminasi
jadi kontroversi tidak tadi saya tengah berjalan kain jadi kontroversi nya ulah waka seuri da dimetan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan ya jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek itu kumaha halusnya halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam dijieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya
malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon oh molongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyum cerme sama sia teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme Cimareme teh sia teh alah iya nya ka mana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis ari aing talete deui can ka harti mah tulisnya di leketek ngaheureuyaan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah Semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia ngomong kitu mah ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui da tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka du bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna bapak hampura abdi
udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak kitu ya. Hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya kan. Tong ka dewek deuleu urang kaalohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh artina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh puguh teh mah keur jajan. Ta ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dibere hampura. Cah lieur ieu. Lieur euy. Contoh nama kieu meureunan abdi teh boga salah ka bapak. Heeh. Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunia. Sakitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, anu ditah modal teh kula teh. Da di akhirat tuh tenang wae. Sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat Waduha teh. Walal akhiratu khairulaka minal ula. Surat Waduha ge bisa. Ngan anu teu bisa mah wauken. Waduhe walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Dawing mah yang he. Pek teu naon. Ke naon mangna pangna ngampekkeun. Heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang. Teuing apa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun. Eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Loba. Heueuh teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar. Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing.
tak eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yo aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nya pawongannya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema ya Pak atau ngejot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji mau ulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini Semar teh Pak eusina mah